Abdi sarerea ti kelompok 3 bade nyelesaikan tugas basa Sunda anu judulna pupujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Rahmaulil Robian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Rahmaulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Dina Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami Abdi Muhammad Rasya. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang penting ulah weleh bisina kaburu paeh sabab urang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti najan raja Nyakrawati teu bisa nyengkahan pati karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun salat kadung liwat kalambung tara nyembah ka Yang Agung sakarat nyeri kalambung jasadna teu berang embung. Eling-eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang penting ulah weleh bisina kaburu paeh sabab urang bakal mati nyawa dipundhut ku Gusti najan raja Nyakrawati teu bisa nyengkahan pati karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun salat kadung liwat kalambung tara nyembah ka Yang Agung sakarat nyeri kalambung jasadna teu berang embung kadung liwat kalambung tara nyembah ka Yang Agung sakarat nyeri kalambung jasadna teu berang embung kadung liwat kalambung tara nyembah ka Yang Agung sakarat nyeri kalambung jasadna teu berang embung. Kemudian di kelompok